Biografi Iwa Kusuma. Iwa Kusuma Sumantri lahir di Ciamis, Jawa Barat, tanggal 31 Mei 1888. Nyaeta tokoh anu ngawangun bangsana tina rupa-rupa aspek. Ti saprak jadi mahasiswa, anjeunna aktif dina kagiatan organisasi. Anjeunna aktif dina organisasi Trikoro Darmo anu saterusna robah ngaranna jadi Jong Java. Indonesia's Vereniging nyaeta organisasi anu diiluan ku Iwa waktu cicing di Walanda. Oge dina bongbolanganana. Eta organisasi diganti ngaranna jadi Perhimpunan Indonesia (PI). Sarta manehna jadi pupuhu harita. Sanggeus tamat kuliah, Iwa jeung Semaun diutus ku PI ka Moskow pikeun diajar di United Front anu diwanohkeun ku Komintern, sajenis organisasi komunis internasional. Di hiji sisi, Iwa resep diajar sosialisme, tapi lain komunisme. Tahun 1827 balik deui ka tanah air sarta digawe di Bandung. Teu lila ti harita manehna dipenta ku mamangna pikeun muka kantor pangacara di Medan. Di dinya Iwa tetep aktif dina gerakan ku cara nyieun koran Matahari Indonesia sarta ngadeuketan kaum buruh jeung tani anu tertindas. Iwa oge ceunah geus ngadekeun SKBI cabang Medan, Sarekat Kaum Buruh Indonesia. Kusabab hubunganana sareng Moskow sareng Komintern, pamimpin SKBI ditewak sareng diasingkeun. Dina bulan Juni 1830, Iwa diasingkeun ka Banda Neira jeung Makassar salila 10 taun. Lalampahan hirupna satuluyna nyaeta nalika diangkat jadi anggota panitia persiapan kamardekaan Indonesia babarengan jeung tokoh sejena saperti Latuh Harhari jeung Supomo. Dina sidang PPKI, Iwa salah sahiji anu dipercaya yen RUU Undang-Undang Dasar 1845 teh mangrupa undang-undang dasar anu lahir dina kaayaan darurat sarta bisa pisan direvisi. Kusabab kitu, Iwa ngajukeun sangkan diasupkeun hiji pasal anu ngatur parobahan Undang-Undang Dasar 1845. Usul Iwa disambut ku Supomo. Saenggeus sawalajeng debat, timbul pasal 37 Undang-Undang Dasar 1845 nu ngatur cara ngarobah konstitusi. Saenggeus Indonesia merdeka, Iwa dipenta jadi Menteri Sosial dina Kabinet Munggaran. Teu lila ti harita manehna jeung Muhammad Yamin, Subarjo jeung Tan Malaka ditahan lantaran kalibet dina kajadian 3 Juli 1846. Sanajan ditahan ku tuduhan kudeta, Iwa tetep dipercaya ku Soekarno pikeun nempatan kalungguhan Menteri Pertahanan di Kabinet Ali Sastroamidjojo 1853 nepikeun 1855. Waktu harita, fraksi Masyumi nepikeun mosi ka Iwa lantaran dituduh komunis jeung kungsi aya usaha kudeta ABRI. Panginten kusabab dua tuduhan eta, Iwa mutuskeun mundur tina jabatan Menteri Pertahanan. Tahun 1857, Iwa diangkat jadi Presiden Unpad. Lajeng dina 1861, anjeunna diangkat jadi anggota Dewan Panasehat Agung. Dina pamarentahan, karir panuntungan anjeunna salaku Menteri Nagara di Kabinet Kerja Opat 1863 nepikeun 1864 jeung Dwikora Kabinet hiji 1864 nepikeun 1866. Anjeunna nyaepkeun pangsiun salaku pupuhu Badan Panalitian Sajarah Indonesia sareng aktif nyebarkeun sababaraha buku. Anjeunna pupus dina tanggal 27 September 1871 saenggeus dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo lantaran panyakit jantung. Jenazahna dikurebkeun di makam karet. Dina mangsa pamarentahan Megawati, Iwa diaku minangka pahlawan nasional.